Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatimi lima nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi
بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mujibin wa qa'imil ghurril muhajjalin wa 'ala alihi al-ghurril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ujibatin nar
bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada manjakeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kaulungan mugia ditambah-tambah dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana dina sababana melaksanakeun amal ibadah sasih siang sasih lamina dugikeun ku ngalaksanakeun amal ibadah tarawih Quran jeung sanesna ditambihan ku ngalaksanakeun saum Syawal. Mudah-mudahan ditampi ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu bae-bae saur Kanjeng Nabi dina sapali hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ieu hadise ketamjaya dina kitab Bukhari sareng Muslim katampi di Abu Hurairah. Saur Kanjeng Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngadawuh, cek Kanjeng Nabi hujibatin nar bisyahawat, neraka diliputi ku syahwat, wa hujibatil jannah bil makarih, jeung surga diliputi ku pirang-pirang kahoream makarih, karupekan makarih teh kasieun makarih, kahinaan sebatna makarih. Ada min jawami kallamah sallallahu alaihi wasallam fi dinni syahawat, ieu teh mangpikeun cariosa kumpulan-kumpulan dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina nyaci kana syahwat. Wa bil khifti taat sareng tina kumpulan Kangjeng Nabi supaya jalmi teh biasa ngalaksanakeun soson-soson karena midamel pataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya paka'annahu sallallahu alaihi wasallam kaya-kaya Kanjeng Nabi ngadawuh la yusilu ilal jannah illa birtikabil masyaqqat. Kaya-kaya Kanjeng Nabi teh ngadawuh moal hiji jalmi ka surga kajabi ku kalawan ku sabab ngalangkungan pirang-pirang masyaqqat. Wala ilannar illa bita'atum syahawat, bita'atim syahawat, jeung moal bisa asup kana mun jeung moal tiasa lebat kana neraka jabi ku ngalajur kana syahwat. Janten jalmi teh dina sakumaha surat Az-Zumar disebatkeun Allah teh ngagaduhan maju ka boga golongan. Golongan nu kahiji lebat ka surga, golongan nu kadua lebat kana neraka. Dina surat Az-Zumar Allah ngadawukeun wasiqal ladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah teh kitu. Ku Allah teh digiring jalmi-jalmi kufur ka mana? Ila jahannam zumara, ka neraka jahanam zumara rombongan-rombongan. Jadi jalmi anu kufur bakal dilebetkeun kana neraka teh teu saurang, tapi berombong. Mun aya jalmi hiji nu kufurna aya nu ngiluan ka bawah. Gitu. Kacana. Hayu ngilu ka urang, da maneh jeung urang babarengan gitu. Alimnya lira. Ilal jannama zumara. Janten nalika jalmi midamel kaawonan eta lamun diturutan ku batur, maka eta kaawonan teh bakal nimbul ka batur teh bakal kacana ku eta awan. Neulawi jalmi ulah salah gaun. Upami lepat we di jalmi kacana ka urangna kaawonanna. La tas'al anil mar'i was'al qarinah fa innal qarin bil maqarani yaqadi. Anjeun ulah ningal ka jalmi teh ningal dat eta jalmi tapi tingali baturanana. Sabaturanana lamun baturanana sae eta teh. Oh ieu teh si ibu teh saya tenapi awon. Ah sae cirina sok haji, lah sok ngiring ka pangaosan, da teh ibu sae eta teh.
ibu imah tara kapangawasan awon deh. Jadi ciri eta teh riungan jeung jalmi nu sae. Nemawi engke di akhirat teh dirombongkeun. Cing urang ngarombong di mana lolobana? Di masjid, di tempat hiburan. Di masjid, di madrasah, atanapi di tempat-tempat pangulinan. Kukumpulan urang teh. Tinggal ngabandingkeun ngan ngimbang-ngimbang eta. Maka bakal dicanda gitu. Pak kenyang-kenyang cek nu ieu, hayu ngilu ka urang. Cek ieu, hayu ngilu ka urang. Bingung cenah ka mana urang teh ngiluanana. Tah ieu di kilo. Seureuna ka mana urang teh. Seureuna ka mana kana kasehan kana ka awona gitu. Wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara. Digiring ta jalmi teh kana neraka jahanam sadayana rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Duikeun jalmi teh dugi kana eta panton neraka jahanam dibukakeun. Wa futihat abwabuha. Ujug-ujug muka eta pantona teu dibuka ku anjeunna. Nya atak sebatnya langsung canggih tibatan di alam dunia. Eta panton neraka teh dibukakeun aya nu mukakeun. Wa qala lahum khazanatuha. Nyarioskeun ka eta ahli neraka teh, penjaga eta neraka teh. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatu rabbikum. Nah teu datang ka ranjeun utusan kami cenah. Urang teh teu iman teh teu datang rasul ka anjeun gitu. Urang teh teu salat teh teu datang rasul ka anjeun. Urang teu puasa teh teu datang teh rasul ka anjeun. Teu dakamna teu sumping Rasulullah mah Muhammad Rasulullah mah henteu. Pancena eta aya utusanana para sahabat teu pendak abdi jeung sahabat oge. Eta aya cenah tabiin teu pendak jeung tabiin oge. Pan eta aya ulama. Pan ulama teh warasatul anbiya teu pendak jeung ulama oge. Eta cenah aya murid ulama ajengan kiai ustad. Oh eta mah pendak kitu mah tah sarua eta teh. Yatslu ayat macakeun kana ayat-ayat kami nerangkeun tentang kalimah thayyibah, nerangkeun kana halal jeung haram mah sumping ka anjeun, sumping. Anjeun nurut teu? Teu. Alam yaktikum rusulukum rasulun ayatun wa yunzirunakum liqa aymin hada qalu bala. Sadayana jalmi ngayu aler sumuhun sumping dah sumping. Lamun teu sumping kitu kumaha urang teu nurut. Tah didinya daya pertarosan, aya pertarosan ka urang. Anjeun betul nurut pan geus sumping utusan kami. Anjeun betul salat pan aya nu geus ditah salat. Nah bet anjeun teu puasa pan geus aya nu tah puasa. Anjeun teh zaat pan anjeun teh beunghar pan anu tah nitah ka anjeun gitu. Nu nitah ngalaksanakeun ibadah engke teh dipertaroskeun sapertos itu. Janten tangkalna urang lebet kana neraka mah syahwat. Non syahwat teh kahayang ngagugu kana kahayang. Jadi lebetna urang ka surga kana neraka teh kulantaran urang ngalajur kana syahwat. Non syahwat teh kahayang. Kahayang hiji kahayang masalah dunia. Dua kahayang masalah jabatan. Tilu kahayang masalah gaduh jodoh. Itu nya kahayang eta teh. Eta teh kahayang teh syahwat teh sifat manusia, kabutuhan manusia, fitrah manusia. Syahwat teh anu kedah aya di manusia. Ngan salah jalana lepat maka jadikeun tujuan. Mun upami eta syahwat tidak jadikeun tujuan maka ngakibatkeun urang asup kana neraka. Urang teh hoyong beunghar atanapi hoyong miskin. Cing, abdi bade ngaros ibu-ibu. Hoyong beunghar hoyong miskin. Normal berarti. Tapi diktandikeun beunghar miskin. Miskin keneh abdi mah can beunghar-beunghar tiba heula. Koreh-koreh sok hirup teh. Ari ngadoa sok beunghar hayang miskin. Dah hayang beunghar jalmi teh jangan doa hayang miskin. Tah eta teh kahayang anu aya dina diri urang teh di mana urang ditakdirkeun beunghar. Pek anjeun beunghar tapi lamun urang beungharna tujuan neraka ta bagianna.
Tapi mun teh mah Gusti abdi teh mun teh mah ditaklidkeun gaduh artos Gusti dibeungharkeun kursalira abdi teh gaduh artos triliunan Gusti. Tujuan abdi mah gaduh artos teh abdi teh hayang ngadamel masjid anu agreng. Abdi mah tujuan lamun beunghar teh Gusti hayang ngadamel pasantren. Abdi mah lamun beunghar teh Gusti rek nyantuni fakir miskin. Rek masihan pekerjaan perkara fakir miskin. Abdi rek nyakolahkeun rek masihan pendidikan kaya tim piatu. Eta lamun kitu tujuanna harta atana ridho Allah. Ridho Allah. Beungharna kenging teu? Kenging. Haram teu? Henteu. Gaduh pahala teu? Gaduh pahala. Non margi tujuanna lain beunghar, tujuanna tadi ridho Allah kadinya. Pek anjeun beunghar ngan kade ulah salah tujuan. Ngan eta kabeungharan jeung kamiskinan teh lain ka hoyong urang eta teh tos takdir qada ti Gusti. Punten bilih lepat tujuan terjalmi dina makom syariat model kieu urang sok benten tujuan sok benten pamadegan marukan kabeungharan teh bisa diraih ku salat duha marukan kabeungharan teh bisa diraih ku dikir ku sholawat nariyah marukan kabeungharan teh bisa ku maca waqiah 41 makom urang kitu nya pan ibu sumping ka ajengan ka kiai cek ajengan cek kiai ajengan abdi teh loba hutang yang beunghar ajengan dipasihan ku ajengan teh sok ieu amalkeun cenah amalan waqiah 41 kali kan kitu nya pada asar sok ibu yang beunghar mah yang loba duit 41 kali ditunggu-tunggu eta duit teu datang sumping deui ka ajengan abdi hayong dijembarkeun rezeki abdi tah bacakeun cenah sholawat nariyah 4444 dibaca berjamaah teu beunghar wae teh kumaha cenah abdi teh salah doana nipu ajengan teh ka kami teh punten dina syariat teh saperti kitu aya makom syariat teh pun sapertos kitu. Tapi lamun urang dina hakikatna kabeungharan teh tos diatur ku Gusti Allah. Ngadua mah ibadah. Lamun urang tos dikersakeun kersa ngadua, maka cirining ibadah urang anon ijabah doa partos tereh. Sok sanaos teu ngadua, da ijabah mah tos disayaugikeun. Betul. Mun teh mah ayeuna beunghar teh kulantaran salat duha nari akeo sok salat duha tara nu balaleungan eta nu garaduh di nya tah gaduh tanah anu orang Korea eta orang Korea gaduh tanah balega baleunghannya sok salat tahajud tara sok maca waqiah tara sok maca sholawat tara teh namun kitu kumaha ari kabeungharan teh kulantaran waqiah sholawat teh sanes tah dirinya orang iman tadi. Jadi ijabah doa mah atos ditangtayungkeun tilauhil mahfunna. Urang beunghar, urang miskin tos qada Allah parantos. Da abdi tah kumaha Allah kitu mah moal ngadoa kumaha Allah entong da ngadoa mah non ngadoa mah non ibadah. Kudu menta ka Gusti Allah teh. Kedah nyungkeun da kewajiban urang mah nyungkeun ka Allah. Ari ijabah mah kumaha Allah. Gitu. Meta nate itu. Ngan yakinkeun sadayana jami sok sajan ibu teh tara ngadoa. Nah, Gusti abdi mah ngaji oso, ada ieu teh panyakit urang teh. Rajin ka pangajian, rajin salat duha, rajin puasa Senin Kamis. Nah, ari abdi mah dina rezeki teh meneh retkeun Gusti. Tatanggi abdi mah tara ka pangajian, tara salat duha, tara puasa Senin Kamis, tara maca Quran, bahkan tara salat acan Gusti. Tetangga abdi mah beut beunghar manehna mah ari abdi Gusti sok nolak kitu Gusti Allah nya nah hatena. Angkan we ibu na hate masing-masing eta teh. Urang dina hate pasti kitu. Ari urang ibadahna beuteu bijil wae rezeki teh. Ari batur tara ibadahna meuning gampang nelangan rezeki teh. Marukan ari salat teh jangan rezeki. Rizki mah tos diatur ku Gusti Allah, qada jeung qadana Gusti Allah. Itu makom hakikat mah sapertos kitu. Tos diwadahan ngan urang mah tinggal nyungkeun ka Gusti Allah, Allah mah hayang disungkeun. Gitu. Tos aya urang teh. Ngan mun teh mah urang dikersakeun getol usahana.
getol ngadoana tah insyaallah tereh bijil teh ijabah doa teh gitu tah tengah doa mah matak di mana urang ngadoa teh tong bosan-bosan teraskeun ngadoa mah tah jalmi anu ka ahli neraka teh dibukakeun neraka teh ka jalmi nu ngalajur syahwatna syahwat kahayang kana dunya ari syahwat kana dunya teh teh nu beunghar teh nu miskin bisa jadi nu beunghar bisa jadi nu miskin kade teh ulah nyangka kana dunia teh nu beunghar unggul pantes alik nu beunghar naon teh derma ka urang gitu tapi urang kadang-kadang urang ngasupkeun dunia kana hate bisa jadi urang ahli neraka teh ningali batur beunghar dina hate Gusti nyihir hate ngabdi jelema beunghar Gusti kieu teuing huruf teh dina hate leutikna Gusti abdi beuti ridho kana qada sare eta isi pareun urang kadang-kadang orang turido karena kodo papasen di Gusti Allah kadang-kadang nah teh leutik na Gusti nah lamun teu ditapakuran kana diri urang ku anjeun urang kadang-kadang turido karena papasen di Gusti Allah nah Gusti abdi teh kieu teh hirup teh Gusti teu jadinya lamun napakuran nampi Gusti kana kodo ti salira eta teh nu pangsaena jang abdi mung Gusti pangkiatkeun hate abdi cekap sakitu pangkiatkeun hate abdi nampi kodok ti salira eta cekap sakitu dek dibeungharkeun dek dimiskinkeun Gusti sing nampi we abdi hate pantes saeutik jang minum miskin tapi ngasupkeun dunyana kana hatena ningali tatangga gaduh mobil asupkeun kana hate padahal nu mobil tatangga ayeuna asup kanu hate riweuh dina hate teh kaluar hasud kata tangga panjeunna manehna mah da boga mobil teh naon mobilna meunang nganjuk pedah beureun mun maya tuyul dina hate mah asalna goreng dina hate kulantaran urang ngasupkeun dunya batur kana dunya urang kana hate urang bersihan tah hate urang katanya eta syahwat nu ngakibatkeun hate diri urang lebet kana neraka lamun urang ngagugu kana syahwat kana dunya jadi henteu sadayana jalmi anu beunghar ahli neraka seueur jalmi anu beunghar ahli surga lamun tiasanya kana kabeungharan dina jalan Allah kapungkur Imam Syafi'i ngaos di Imam Maliki biasana Imam Syafi'i patekadan Imam Syafi'i teh nalika anjeun ngaos teh dina manah anjeunna jalmi anu alim teh nu ngartos teh kudu miskin kudu hubung dunya teh boga naon-naon pas ngaos ka Imam Malik ternyata ulama agung beunghar dugikeun dina waktos eta kahebatanana mun kapungkur mana jarang karpetnya aya karpetna ge mun teh mah dijeg tepikeun ka CF mah sampeana teh pokok moina eta karpet teh nembongkeun ka beungharan Imam Malik Imam Syafi'i dina manahna sauna teh sudon ka Imam Malik piraku cenah aya ulama model kieu di dunya model kieu rengsen milari ilmu ti Imam Malik Imam Syafi'i teh dituara ngaos deui ka Imam Abu Hanifah muridna Imam Abu Hanifah panginten Imam Syafi'i ngemut teu gaduh ongkos tebih pangintennya enjingna Imam Malik tos nyayogikeun kendaraan terus nyaukin bekal ka Imam Syafi'i belajar ka murid Imam Abu Hanifah cek Imam Syafi'i cek Imam Malik da ada para aulia Allah madamun opat Allah terang kana mana setiap murid teh tah kieu fungsina jadi beunghar teh jalmi nu beunghar teh bisa masangkeun maneh tadi tuh di pasantrenkeun neme robah nu patekadan Imam Syafi'i nu kapungkur nu nyaki bahwa nu beunghar teh kudu nu kafirun nu miskin mah anu alim atuh kedah nu beunghar nu saleh angkat Imam Syafi'i tos robah oh ayeuna mah berarti anu ngarti teh anu berilmu teh kudu beunghar ternyata sumping kamar Imam Abu Hanifah langkung naon beungharna teh langkung ti Imam Malik anjeunna mah naon kahebatanna teh kabeungharna teh ngetang emas di ruang tamu di tembong-tembong emas gitu
nembongkeun ieu teh dunya jipah teu diasupkeun kana hate ya jan bae kadang-kadang dunya teh nu diasupkeun teh aya di urang di mana urang komo deui mun teh mah urang dibere ya can dibere geus ngaganggu kana hate ya can dibere geus ngalamun batur boga mobil urang geus ngalamun Gusti jadi hoream ibadah teh gandeng mikiran mobil batur komo deui mun dibere mobil kan karek ningali mobil batur geus asup kana hate komo diboga mobil mun urang dibere mobil atuh puteran nguringan Bandung Jakarta haban teu moal ngaji-ngaji karek dibere mobil batur oge geus asup kana hate tuh berarti urang teh masih keneh lemah can siap nampi harta di Gusti Allah. Tapi daku Allah teh teu kitu. Allah mah uninga kana hate urang. Aya nu ngadoa hayang ditambih iman ku Allah teh. Langki. Sugan ka Gusti Allah teh kieu Gusti, abdi teh geus kolot Gusti. Batur mah geus bisa maca Quran. Gusti abdi teh hayang bisa maca Quran sapoe sajud Gusti teu pirage sajud Gusti. Ya gitu ya kan Gusti. Oh, sok anu nyungkeun ka Gusti Allah hayang tiasa maca Quran sadinten sajud. Sabaraha dinten sabaraha juz sadinten? Saparapat. Sabar sakumaha sadinten. Atos nyungkeun ka Gusti Allah Gusti abdi teh hayang salat tahajud 3 batur. Oh sok kitu tarangan mah. Oh sok arang dipasang ka Gusti Allah abdi teh Gusti hayang tiasa saum Senin Kemis. Hayang tamat saum Sawal Gusti. Osok anu kitu datara anu osok naon Gusti rizki da eta urang mah Gusti rizki padahal na salat teh Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni nah salat saya rizki angkat teh pandangan Gusti rizki deui nah ulah eta teh henteu ulah sungkeun ka Gusti Allah rizki sok tomolkeun ka Gusti Allah Gusti abdi teh gaduh kontrakan hayang mobil abdi mah hayang teu ngontrak teh hang imah abdi Gusti na dong tomol ya Gusti Allah sungkeun ka Gusti Allah sungkeun langsung ka Gusti Allah ngan ku Allah teh kade ari doa mah kaipa yurid kumaha kersaning Allah ari mentana mah hayang imah nah habet jadi getol ka pangaosannya tuh pan aneh minta nama hayang tahajud, hayang sholat duha, nah jadi getok ka masjid. Dan minta nama lain we ka masjid, sugan Gusti hayang getok abdi ka pangaosan, henteu. Sugan abdi kabita eta ngaji ka pangaosan, ka masjid Al Munawwarah, kabita cenah abdi ka pangaosan henteu. Ah biasa-biasa we da minta rezeki, tapi dikertakeun ku Gusti Allah ngarobah ayeuna mah geus waktuna urang ngaji ka pangaosan ka Masjid Al Munawwarah. Teu robahna eta teh tinana doa urang nu minta rezeki dirobah rezeki nu leutik jadi gede. Naon disinageun rezeki iman eta teh. Eta teh. Jadi kanya Allah teh kae payudi teh ijabah doa ieu teh matak gertol ka pangajian ieu teh ijabah doa urang eta teh tapakurangeun urang. Da itu ijabah doa marukan urang teh doa teh diijabah. Teruskeun ngadoa mah tong meureun. Sabab doa teh ibadah. Jadi ibadah teh sanes salat hungkul, ibadah teh sanes saum hungkul, lain zakat hungkul ibadah teh urang namprakeun panangan teh eta teh ibadah dipasang pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah teu kengeng Gusti abdi gaduh pangkat, saroge abdi jadi RT. Saroge abdi janten RW, jadi lurah. Jadi kades, jadi bupati, jadi presiden kali itu jadi caleg kamari panjadi. Nah teu meunang abdi teh kitu. Aya kahayang model kitu, hengeng. Pek wae. Ngan ngakibatkeun anu asup neraka teh lamun tujuanna jadi ngagaduhan jabatan. Tapi lamun tujuanna kieu mah bios bapak jadi RT. Bios mama teh ceu ibu teh. Nah, pancen jadi RT sagala ngariweuhkeun. Nah, cek ieu teh. Tapi cek ibu teh, jang naon bapak jadi RT? Ieu karungnya masyarakat sugan we ku bapak jadi RT mah masyarakat jadi maslahat. Masyarakat miskin tiasa diurus dan diperhatoskeun. Itunya tujuan gitu. Jang kamaslahatan masyarakat. Wios bapak jadi RT. Tah lamun tujuanna jang kamaslahatan masyarakat mah
gaduh pahala calon surga. Tapi lamun hayang lelegegan mah, hayang jadi lurah lelegegan, hayang jadi pejabat lelegegan, lain tujuan jangka kamaslahatan umat, neraka eta mah. Jadi dewan hayang lelegegan, hayang gaduh harta, tujuanana neraka eta mah. Tapi lamun jangka kamaslahatan masyarakat, jangka kamaslahatan umat komo di jang kamaslahatan agama, surga bagianana. Jadi syahwat teh kahayang teh tujuan akhirna. Wasiqal ladina kafaru ilal jannati zumara. Termasuk syahwat kahoyong teh lamun pameget mah gaduh istri. Lamun istri gaduh caroge. Hoyong ibu gaduh caroge atos aduh abdi mah teh caroge oke. Nu can gaduh mah hoyong non normal pasti hoyong. Istri resep kanu janten pamegat resep kanu janten istri. Nu diharamkeun tujuanna naon? Tujuanna lain karena Allah tapi karena syahwatna kahayangna unggul. Ibu rumah tangga ngalulaan nu janten caroge. Eta teh ku caroge teh dipolototan, raos teh dipolototan. Disentak raos teh. Dipiwarang raos teh. Nah, terus henteu ketuh dipiwarang teh raos. Sabab naon? Teu raos eta sabab tujuanna jang caroge. Caroge urang teu gaduh pahala. Caroge urang teu gaduh dosa. Tapi lamun tujuanna lain ka caroge mah. Tujuanna urang ngawulan caroge karena Allah mah. Kopi alhamdulillah Gusti proyek nambahan. Gitu ya. Alhamdulillah pahala eta teh. Iya pang yang tua kasihan urang teh tuangeunana. Alhamdulillah deui proyek nambahan. Nah marukan teu pahala eta teh. Ibu teh moal rungsing. Ada jang karena Allah ngawulan nu janten caroge teh. Tapi lamun kieu mah kopi we jika nu boga duit wae. Itu dia. Mah wae kosorangan. Lamun tos kitu ninyu we kosorangan. Eta teh ibu tos moal gaduh pahala. Sab ibu ngarasa disikra ku caroge sabab ibu tujuanna ngawulaan caroge sanes ngawulaan Gusti. Jadi tujuanna ka mana heula? Tujuanna di rumah tangga teh ka saha heula? Karena Allah tapi karena syahwat hayangna. Teu sakedik jalmi anu tujuanna jang syahwat. Teu hafal kumaha perjuangan nu janten istri. Abong boga duit dijanjikeun sabulannya kawinannya kecerai geus kawin teh. Aya gitu. Kawin mut'ah, kawin kontrak. Jadi seuring beunghar mah kada ditu. Sieun kuno istrina kawin daripada jinas dan kawin kontrak. Harame sarua. Nah, nyeri nu janten istrina. Kawin kontrak bolak-balik kata nu suci kawin kontrak. Aduh beak we kok. CF pahala teh. Kawin kontrak teh. Jadi CF di duit nanti gitu. CF teh naon? Sagarupina teh lain karena Allah. Nyeri istrina. Gampang-gampangkeun masalah agamana. Agama teh digampang-gampangkeun. 2 bulan kawin cerai. Kawin deui sabulan cerai deui. 2 minggu kawin deui, cerai deui. Kitu jeung kalakuanana. Kalakuanna teh kawin cerai kan nyeri hate, nyerikeun awewe lah gitu. Kawin mut. Nu kitu teh. Bere we duit ya. Sabulaneun ya. 10 juta ya. Kawin sabulaneun cerai deui nya. Mut eta teh. Gitu. Seperti itu teh. Model di mana tuh? Di Bogor, di Cianjur, pan orang-orang Arab. Ya, seperti itu tak? Nganya nyeri urang teh gitu teh. Syahwat nu kitu ngalajur kana syahwat. Ka mana tujuanna? Neraka. Tapi lamun tujuanna nang udag-udag ibu ka istri, apa megat ka istri tujuan karena Allah surga bagianna. Jadi tujuan ada deui ka dinya teh. Pangke teh sadayana sanes sungkul anjeunna
wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara. Rombongan-rombongan eta teh anu ngayet ka urang ka bawah eta teh mun urang kagorengan. Urang wawuh jeung jamin nu awon ka dieu kitu jeung wawuh teh. Mun urang wawuh jeung nu sae urang kacandakeun ka saya. Ayat anu salajengna wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jalmi nu sae nu takwa mah sumping teh dibagiakeun teu ditaros mangga geura lebet cek malaikat teh langsung. Dan eta surga saur Kangjeng Nabi hujibatil jannah bil makan. Yo. Ari surga mah diliputi ku kahoream. Surga mah pokona mah nu pi surgaeun mah hoream. Gitu ya. Pi surgaeun mah hoream. Ibu dangdan ka pangaosan dangdan kana naon ka kana hiburan ka mana keluar dangdan ridho. Nah ibu jeung dangdan aya kata jiku saha abdi mah geus biasa we dangdan kitu nya. Osok dangdan ka saroge di bumi tara. Oh, ibu osok lagi itu. Ari kaduar menor adi payuneun paroge teu menor. Naon da abot atuh di payuneun saroge? Naon sababna? Payuneun saroge mah ibadah. Menor saroge mah ibadah. Nu mawi payuneun saroge abot eta teh. Mata al jannah tu ujibatil jannah bil makari hoream we berat we nemawi ieu kaberatan hiji saur ulama teh urang hoyong janten ahli surga lombongan surga teh maka urang kedah mujahadah tirto naon hartosna kedah mujahadah teh kedah sungguh-sungguh sungguh-sungguh dina taat lain asal-asalan taat teh lamun hoyong jandi ahli surga kudu sungguh-sungguh dina taat sungguh-sungguh dina nebihan maksiat. Ibu salat fardu mah alhamdulillah tos dilaksanakeun saum fardu alhamdulillah tos dilaksanakeun. Kang ninggalkeun janten ahli surga mah dina kesungguhan dina salat teh hoyong ditampi ibadahna salat teh teu cekap ku salat fardu hungkul. Pan salat teh kedah naon? Kedah iqamus salat. Aqimus shalah adegkeun salat. Saur ba'dul ulama jalmi an disebut iqamus shalah teh ngadegkeun salat teh di mana jalmi tos ngalaksanakeun salat sunat 12 rakaat. Tanya, era salat fardu sabar rakaat? 17. Hoyong eta teh ditampi Gusti Allah sebab iqamus shalah can tos. Hoyong ditampi cenah hoyong disebat jalmi anu aqimus shalat anu ngadegkeun salat maka kedah tiasa ngalaksanakeun 12 rakaat salian salat fardu. Nu mana? Salat rawatib. Lohor 4 rakaat. Ba'da qabla lohor 4 rakaat. Ba'dana 2 rakaat. Qabla lohor 4 rakaat. Ba'da asar, ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Qabla subuh 2 rakaat janten 12 rakaat. Jami nu hoyong ngadegkeun salat teh kedah tiasa sanggup tiasa ngalaksanakeun salat rawatib nu 12 rakaat eta. Kangge tarbiyah pelajaran ku ulama eta sok dimujahadahkeun. Naon mujahad disungguhkeun? Sungguhna dijadikeun hiji kawajiban. Ya udah. Kesungguhan itu. Perkara anu asalna sunat jadi wajib. Tarbiyah ulama numawi ulama ngajarkeun lamun urang leungitkeun salat asar qabla asar tiasa dikodo dina bada asar asal naon tos istiqomah ku bakati ngajadikeun hiji kawajiban salat asar sunat jadi wajib qabla lohor teh sunah tapi jang ulama mah wajib ngadidik kana diri
Adi urang kumaha keur nyalse salat sunat, teu nyalse mah teu salat sunat. Keur leuleus teu salat sunat, keur jajah mah salat sunat, keur tunduh mah teu salat sunat, keur cenghar mah salat sunat. Tah eta teh henteu mujahadah. Nu mujahadah mah rek kumaha ayana salat sunat teh kesungguhan. Dijadikeun salat ibadah teh nu asalna sunat teh hukumna wajib pikeun dina sorangan. Eta mujahadah ahli surga mah ari ngos Quran sunat wajib. Sunat ngos Quran teh. Pikeun jalmi anu mujahadah, masok ibu ngawajibkeun kana diri ku anjeun. Ngos Quran sadinten kersa sakumaha istiqomah tong seueur-seueur teuing al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah langkung sae tibatan 1000 karomat. Batak abdi sok ditaros ari di Cikaung aya wali. Di urang aya wali teh ya. Aya ibu. Kade ulah nyangka waliullah teh di pamijahan hungkul. Kade ulah nyangka waliullah teh anu aya di Wali Songo hungkul. Di urang ge seueur pabalatak wali. Nu mana wali teh? Anu geus istiqomah, anu salat berjamaah di dieu saha? Istiqomah. Saha anu sok ngugahkeun tiap subuh pada subuh di dieu. Saha anu sok mamimpin berjamaah. Eta teh wali. Wali teh hiji jalmi anu istiqomah dina ibadah. Bahkan jalmi anu istiqomah dina ibadah, al istiqomah khairun min alfi karam. Istiqomah urang dina ibadah langkung sae tibatan 1000 karamat. Pan urang sok ningali wali teh lamun hiji jalmi bisa ngapung kitu nya. Sing kinten-kinten lamun jalmi bisa ngapung, ari manuk bisa ngapung teu? Manuk eta teh wali sanes. Ada teh nyebutkeun bisa ngapung. Wali teh. Ainu khariqul ada. Ada tukang sulap lain khariqul ada. Tukang sulap ya khariqul ada. Bisa ngasupkeun naon? Ngasupkeun botol kana atos kana botol. Pan aneh eta teh. Khariqul ada teh. Tukang sulap oge. Jadi sebat wali. Nah jalmi anu istiqomah di ibadah. Aya di urang wali, aya. Mana cenah walina? Tingali we ku ibu. Jalmi anu tos istiqomah dina ibadah. Dieu teh urang. Asal urang teh yang disanggap anggap wali cing kinten gaduh istiqomah belah mana ibadah teh. Abdi mah rek istiqomahkeun salat duha. Tong seueur-seueur teuing dua. Tong lege 4 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 2 rakaat we heula. Terus istiqomahkeun teh salat duha 2 rakaat. Heeh. Yang tahajud tong lege 12 rakaat, 2 rakaat we heula. Gitu teh. Bisi isukna hoream. Ieu mah salat 12 rakaat isukna eureun salat tahajud gitu. Ulah gitu. Maca Quran tong legek sajuz 2 juz, 2 ayat we lah. Yo nu aja na 2 ayat teh. Asal terus istiqomah. Sabab eta bakal aya asar, aya tapak kana diri urang ngarobah diri. Cikaracak ninggang batu laung-laung jadi tong diterjemahkeun. Apal cikaracak? Itu nih, saya ngocor atuh, ngocor batari, ngecelak di guha geuning di mana di pamijahan saya ninggang kana batu. Celak. Lebok aya asarna pada ali saketi. Tapi rutin teras-terasan aya nampakan kana batu. Lamun ditandean eta teh salami bisa disakalikeun caina. Aya meureun saember, haber langsung digeblokkeun kana batu eta logok moal eta batu. Modalina urang sholawatan 4.444 sapoe-poena. Isukna henteu deui. Gitu. Kirang sae eta teh. Mendingan kene sapoena sadinten 4 tapi terus-terusan ada langkung sae mah 4.444 unggal dinten eta teh. Tapi langkung sae mah sok sanajan sakedik tapi naon? Jadi istiqomah khairun min alfi karamah. Abdul A'mal adwa muha wa in qalla pangsena amal teh dawamna sok sanajan saketi. Sing urang ka mana ahlina? Kumaha urang we? Ahlina di mana, Bu? Abdi mah dah kiatna saum. Nah, saum dah. Kayak ku Allah teh bakal disalamatkeun ku saumna. Abdi mah kiatna ku sedekah 100 ka murang kali. Teh 100.000 100 perak.
pan aya aki-aki di itu di mana di Cimahi aki-aki tiap dinten teh meser bon es bonbon terang es bonbon permen ayeuna mah 2000-an sakuan tiap anjing teh meser es bonbon teh sakuan bade murang kali arangkat ka sakola anjeunna cicing di jalan pasien 2 sewang itu di 2 sewang bade angkat sakola teh sodako dirutinkeun 2 sabaraha tah murang kali masian permen hargana 2 teh paling sabaraha 500 mun aya namanya 500 perak gitu ya bener rutin gitu ku sodako ada abdi mah cenah mampu na ieu ngarutin ibadah teh ya kitu beug nyata abdi kadang-kadang aya kadang-kadang arek salat duha rutinkeun kayak urang bakal disapatan ditulung salat duha abdi mah duha mah duh kitu keur sibuk-sibukna rek salat rawatib atuh tong dieureunkeun abdi mah rawatib sami kitu rek maca istighfar we rek moal eureun subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tiap pada salat moal dieureunkeun ku abdi mah kana kapan urangnya lohor tarawih wiridan maghrib hungkul wiridan teh isya geus sape eureun we wiridan teh jadi teh mujahadah fi taatillah sungguh-sungguh dina ibadah ka Allah eta teh jalan ka surga gitu. 2 saru ulama as-sabru indal musibah makarih teh sabar tina musibah tiap urang teh bakal kayak musibah kade tiap tingkatan jamnya bakal kayak musibah wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal anfusi was samarat ya surat eta tabarok nya bahasana Allah nyebatkeun kalamna Allah nyebatkeun wala nabluwannakum alam ibtida taukid sareng nun taukid 2 penegasan lagi pasti bakal dicoba kade orang teh moal dicoba marukan urang ayeuna geus getol ka pangajian moal dicoba ku Gusti Allah bakal ibu engke teh ayeuna mungkin ayeuna keur seueur keneh artos da kamari tos THR-an angkat ka pangaosan teh pasti ngaglegeunceun raos keneh da teu inget kana duit saminggu 2 minggu THR tos saya rek ka pengajian teh bingung deh mikiran duit poho kana ngaji marokan moal dicoba ahli pangaosan gitu jadi coba ku si Allah bener maneh teh rek ngaji istiqomah nah coba ayeuna urang gaduh tekad Gusti ayeuna abdi rek maca Quran nah moal dicoba aya mang setan bakal cicing maneh geus niat rek maca istiqomah maca Quran dah kami ge rek ngagoda ka maneh ceuk setan teh moal kana eureun gitu setan teh langkung kuat kami mah geus pengalaman ceuk setan mah ngagoda bapa maneh Adam ku kami digoda piraku maneh mah gitu ceuk setan teh nu kieu mana gampang goda maneh mah ceuk setan teh kitu moal kan setan teh eureun mata wala nabluwannakum bakal dicoba ku Allah teh tambah tingkatan ketakwaan tambah dicoba Gusti Allah ari urang mah nya biasa-biasa coba ti Allah teh ari para ulama para kiai jalmi-jalmi saleh langkung-langkung tibatan urang dicoba ku Allah teh diuji ku Gusti Allah kumaha urang diuji ku Gusti Allah sabar habsun nafsi min alam mil balwa harus ngajaga diri tina nyeri bala Gusti nyeri, Gusti teu boga duit teh Gusti. Wajar teh kudu atos nyeri teh. Gusti nyeri ditinggalkeun ku caroge teh Gusti, nyeri eta teh. Nyeri eta teh. Tapi kade ulah kaluar dina lisan. Cekap dina mana. Mun rek dikaluarkeun tengah peuting ngomong sorangan ka Gusti Allah. Gusti teu ridho, biasa juga teu ridho ka Gusti mah kitu nya. Gusti nampi abdi teh kieu gaduh musibah kieu sok ka Gusti Allah mah mangga eta mah lamun dibejakeun ka anu sanes satatangga musibah kurang eta keluh kesah cek Gusti Allah man la yarda bil qada'i sajalmi anu teu ridho kana qada kami falyatlub robban siwa jangan anjeun pangeran salian tingkah. Lamun urang teu ridho kana qada Allah kana papasen Allah
Atos urang teangan pangeran maneh sorangan. Gitu teh. Kata sagala nu dipasikeun ku Allah ka urang tampi enggal tampikeun ka urang kana hate urang. Nampi Gusti kana papasten ti salira. Pasian abdi kakiatan dina hate abdi kangge nampi papasten ti salira kitu. Supados abdi teu hanjakal, teu keluh kesah, teu biasa we lempeng we. Nu mawi urang Islam teh dianjurkeun bunga. Kadah bunga urang mah. Naon lamun urang keur gaduh kasusah bunga, keur gaduh kabunga oge bunga. Naon lamun keur gaduh urang kasusah urang sedih eta setan bakal ngagoda ka urang. Ayeuna dina hate urang nimbulkeun kana hate urang naon? Teu nampi kana papasten ti Gusti. Terakhir anu ngakibatkeun urang hoyong lebet ka surgana Gusti Allah teh nyata kade urang ulah gampang ampek teh waqad mulkeun. Ciri ahli surga teh sok bisa ngajaga kana kaampek. Kamar urang kali teu aya hiji masalah anu tiasa selesai ku ampek. Pasean di rumah tangga alungkeun piring, alungkeun gelas, bahekeun beas, alung-alungkeun, eta bakal nyelesaikeun masalah mah. Beres weh pasean, kaca peupeut, piring beas, TV teu mayaneun. Masalah itu ciri teh. Di jalan teu kaos pasenggol, wah sapang akangna nyayangan batur. Eta ahli neraka mah gampang apa kasinggung, gampang ambek. Ahli surga kumaha? Nahan kaambek. Ambek mah ambek ditahan we. Gusti tong ambek ieu teh. Teuh. Ahli neraka mah ambek ngaluarkeun ucapan-ucapan anu ambek. Wa qadmul ghaib. Ta eta teh buk makari eta teh. Makari. Ujibatil jannah bil makari. Surga mah diliputi ku naon? Ku kahoream, ku kamalesan eta makari teh. Dan Nabi engke teh wasiqal ladina taqau ilal jannati zumar. Udah takwa teh bakal sami bolongan deui. Nah, Nabi mun teh mah dikersakeun aya saurang lebet surga di dieu. Urang sasarengan bakal inget ibu teh iya rencangan sok kapangaosan teh ya ibu kasungan ieu taun neraka entong atuh urang giring ka abdi jumaro babarengan rombongan moal nyalira-nyalira lamun ieu alis-alis pangaosan al munawwaroh engke ngarantunkeun teras ke di surga teh urang bakal penak deui engke teh amin lamun ahli surga sadayana amin ya rabbal alamin ilal jannati. Dan kita di antawisnan disebutkan saat Kanjeng Rasul hadis hujibatin nar bisyahawat wa hujibatin jannah bin makari wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana sayyidina Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tahmid wa Tuhan wa hikmatika wa Allahumma ja'alna min hutami wa salim wa syarab wa salim wa salim wa badani wa tlikna bisani wa salim wa salim wa fahmi wa qawmi bi hazmi bi khalika wa quwwati fatahilna la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil mustafa